kabeh. Kesaha nu nyieun seblak sa. Sanu nyieun karedok. Nah, saterasna saur Allah ka Jibril, Jibril cing ayeuna tingali amal-amal nu sakurilingeun neraka ta eta ya Allah. Neraka teh pikasieun ngan amal-amalna duh pikaresepeun. Pikaresepeun. Ya. Sok Pak urang Pak. Urang lamun urang jauhan weh Allah jeung Rasulna. Tidak mau berinteraksi jeung Allah, Rasul, Quran, hadis. Memang gua pikirin. Sok Bapak. Ya. Apapun yang Bapak lakukan pasti bakal cilaka. Apa saja. Apa saja. Ya Ci Abi tadi Pak, nu ateis. Atau nu percaya Tuhan tapi Tuhannya bukan Allah, kan baik. Banyak orang baik, bager tapi moal ditampik. Nah, nyambung ke pembahasan berikutnya, para hadirin hadirat rahimakumullah. Judulnya surga lebih dekat daripada tali sandalnya, demikian juga neraka seperti itu. Hadisnya sami ieu riwayat Bukhari ngan tadi syaratnya HR Al-Bukhari sami. Bahasa hadisna dari Abdullah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalika. Surga lebih dekat kepada kamu daripada tali sandalmu. Tah neraka oge sami. Ya, maksudnya Bapak Ibu kalau kita pakai alas kaki bisa disentuh tidak alas kaki kita? Bisa? Bisa. Mengapa bisa? Karena dekat. Tah kitu ge surga. Apa relevansi dengan judul sebelumnya? Tah kanu saroleh sing sabarnya dina kasolehan. Hoream Pak, sholat teh hoream. Ka masjid teh hoream. Ngaji teh hoream. Babagi teh hoream. Ngaluarkeun zakat teh hoream. Eureun tina riba teh hoream kan. Nu resep judi eureun tina judi teh kan aduh lebar. Nu resep keneh ya sok nu keur saroleh tong bosen dina kasolehan, dina kajujuran. Ya, nu keresep ka masjid tong bosan. Nah, surga sakedap deui. Kitu pesan. Sakedap deui surga. Sabaraheula deui urang. Ya. Kita berjuang ya, bersih dari riba, bersih dari judi, bersih dari gratifikasi, bersih dari suap, bersih dari goror, bersih sing sabar, sakedap deui surga. Ditakdirkan Bapak Ibu teu bogana naon sawios. Lamun sabar dalam kebaikan geletuk naon urang bakal sagala boga. Mun ditakdirkan miskin teu bogana naon imah ge teu ngontrak-ngontrak acan, cicing di mitoha. Tapi balager selek pios. Pios. Ya. Pios sok bertahan. Abi raos Pak lamun ngaos ieu di lembur-lembur. Ya. Anu saayana hirup teh saayana sok tos sing betah kikieuan asal dina kasolehan bager wios teu bogana naon oge sanis teu meunang bogana naon sanis ya ngan jangan menghalalkan segala cara. Nah surga sakedap deui ta eta pesan kanu soleh ya ta pesan kanu borokokok ya borokokok terang eta teh rakana berekekek adina beri kiki ya kanu resep keneh mabok, kanu resep keneh judi, kanu resep keneh suap menyuap buru-buru eureun maksiat dosa eureun. Nah neraka teh sakedeung deui sakedap deui bisi urang pas keur judi dicabut nyawa. Cek orang-orang geologi mah tak satu jengkal tanah pun di muka bumi ini yang aman dari kematian. Bahkan dari bencana sekalipun. Tak ada satu jengkal tanah. Sok, bumi di mana nu urang mau maot? Rumah di mana? Kita punya rumah yang yang rumah satu jengkal tanah dirinya mah aman tinu maot. Mau aja. Bahkan dari bencana sekalipun. Ya, orang-orang geologi itu begitu, ya. Ustadz, tak satu jengkal tanah pun di muka bumi ini yang aman dari bencana sekalipun. Untuk menamatkan hidup manusia, bagi Allah tidak usah ku tsunami, terkadang
Tekedah ku sumanto, tekedah ku angin puting beliung banjir bandang. Bagi Allah, sekedar menamatkan hidup manusia cukup dengan virus yang teramat kecil dalam tubuhnya. Perintah saja virus itu gerogoti pembuluh darah di jantungnya, sudah tamat manusia. Teta, ya judul itu gitu. Nyambung jeung nu tadi, nu soleh, sing betahnya, dok dengan sakedap. Ya, jujur dengan sakedap, ka masjid dengan sakedap, sabar, syukur, ikhlas, ridho. Ya, sakedap dan hanya sekarang saja. Sesudah kita meninggal, tos moal aya sabar deui. Tos moal aya syukur deui, moal aya ikhlas deui, moal aya takwa deui. Takwa, sabar, syukur, sabar mah ngan ayeuna waktunya sebentar. Waktunya sebentar. Sok iraha deui urang beberes. Bios teu bogana naon bios. Ke geus geletuk maut, saur Allah, walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha matadaun. Kalau kamu baik, ya soleh, geletuk maut, kamu akan mengingit dapat melakukan sesuai dengan syahwatmu. Kamu bisa melakukan sesuai dengan syahwat. Dan kamu bisa meminta apa saja dan nanti aku akan beri. Lamun di dunia moal tiasa. Ya, Pak, lamun orang bade jujur, najan orang beunghar pisan, kuasa pisan. Ya. Kita tidak akan bisa melakukan semua sesuai keinginan moal bisa. Bapak misalkan sudah kaya, berkuasa, kasep deh. Apa setiap wanita cantik kabeh bisa dikawin deh? Bapak beunghar pisan, kuasa pisan, kasep, apa setiap wanita cantik bisa dikawin kabeh? Cantang tuh. Belum. Di dunia mana jangan suka mah moal mungkin nuturkeun syahwat sadana. Di surga mah walakum fiha matastahi anfusukum. Kamu bisa melakukan sesuai syahwatmu. Di surga mah, wah, nu geulis tewak lah bawa. Wah, bahen mah bawa, nu buri cak burinong bawa. Di dieu mah, geus boga salaki, boga salaki. Itu mah, ya, teu tiasa. Di dunia mah, lamun di surga mah matak sing sabar dina kasolehan. Nu awon buru-buru eureun, tinu awon tinu haram. Mengapa neraka sebentar lagi? Nah, nyambung kana bab terakhir. Jadi judulnya sadianana kutipan hadis Nabi. Ya, bab liyandur ilaman huwa asfala minhu wala yandur ilaman huwa fauqahu. Perhatikan orang yang ada di bawahmu, jangan memperhatikan orang yang ada di atasmu. Dalam urusan apa? Dunia, sosial. Nah, apa relevansi dengan pembahasan sebelumnya yang mendorong syahwat kita terus ngudag dunia? Naon? Tanggah wae, urusan dunia tanggah wae. Ini belum lama Agim nih memposting durasi 3 menit. Bagus ya. Ya, bagi saya ini ilmu diingatkan kembali. Orang sakumaha beunghar teus ketegadu sifat qanaah mah bakal kurang. Bapak rumah sudah besar, mobil tidak satu, tabungan ratusan juta, tapi gaul jeung leuwih beunghar kurang. Mobil teh Fortuner gaulna jeung nu boga Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, anu Rolls-Royce teh ya begitu. Butut we, Fortuner teh butut we. Butut. Ibu teh geus geulis, Bu, geulis teu kasep ibu teh geulis. Tapi unggal nu ditinggali banget Korea we, de bongsu nanci momolen arapa abi. Ibu teh geus geulis. Unggal nu ditinggali artis Korea goreng we banget bakal gitu dunia. Ya. Eta yang memicu orang syahwat kana dunia teh tanggah wae. Urusan dunia mah tungkul. Ya. Urang mah leutik ieu mana? Itu macan boga imah. Ya. Urang mah ngontrak begitu. Itu mah ningali dimitohakeun teu ngontrak-ngontrak acan. Orang mah di sisi walungan sana imah lagi dina gubuk di galung jembatan tuh itu mah tingali ya caba teboga caba geringan. Sok tinggal hadisna tuh ti Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu melihat yang dilebihkan harta dan fisiknya,
hendaklah ia melihat orang yang di bawahnya. Mengapa? Karena hal itu lebih layak ya membuat kalian tidak mengufuri nikmat Allah. Sok ku Bapak Ibu cobian. Perhatikan realitas. Ya, sakumaha aya sakumaha beunghar di imah, lamun gaulna jeung neuleuwih ka imah teh kurang jeung barutut. Ya, kirang sae Bapak Ibu. Lamun orang sering nonton kekayaan artis, kekayaan pejabat, sering nate eta ke balik ka imah teh goreng kabeh nu di imah teh. Goreng. Ya. Tuh, sampai ayah hadis ya sahur Nabi, akilu duhula alal agniya, jarangkan masuk ke rumah orang-orang kaya. Sanis teu kenging, jarangkeun. Jarang, saperluna. Kamu puntennya kamu balik ya dia ayah mau balik. Nusok ngaulang jadi ustad, jadi ulama. Ya. Jangan terlalu dekat dengan orang kaya. Itu saran guru saya. Sanes teu kenging caket, jangan terlalu bisi seueur kajasaan engke letah balelo. Ke ilmu teh lain kumaha Allah, kumaha dunungan. Ya. Abi disarankan oleh guru jadi ustad mah ulah boga dunungan supaya lepas menerangkan ilmu. Ya, ulah jika aya kisah anjing belang, terang anjing belang. Kisahna teh kieu, nya aya ustad kajasaan kudu beunghar kajasaan. Di imahan, di mobilan, wah sagalana. Ya, suatu ketika nu beunghar teh ngayakeun syukuran imah. Ustad eta diondang, "Tat, ceramahlah syukuran imah." "Siap, juragan." Ceramah we si ustad teh. Di sela-sela ceramah nerangkeun kieu, di antara rumah yang berkah itu imah nu berkah teh nu eueuh anjingan di imahna. Najong, urang boga anjing belang kecuali anjing belang tah kitu. Anjing ulang mah teh. Aduh, ya. Tak bisa gitu. Jarangkeun ya masuk ke rumah orang kaya karena begitu. Itu lebih layak kamu tidak mengufuri nikmat Allah. Sebab lamun orang tungkul kahandak. Urang teh boga motor teh leutik, batur mah teh boga motor. Ya. Urang mah teh boga motor, batur mah teh bisa lempang. Sok tahun terakhir YG hadis ada dua perangai, siapa yang memilikinya maka ia akan dicatat sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Berbeda dengan yang tidak punya, yang sebaliknya. Apa itu dua perangai itu? Siapa yang melihat dunianya pada orang yang di bawahnya, ia akan bertahmid. Alhamdulillah, urang teh geuning loba leuwihna ti batur. Urusan sakit ya Pak. Ibu sakit gigi, gawe jeung nu sarehat asa pangripuhna teh hari. Datangna ka UGD atuh. Sok cager hari. Nya nyeri huntu datang ke UGD cager. Gaulna jeung nu sehat panggerina urang. Ya, jadi siapa yang melihat urusan dunia di bawahnya, dia akan bertahmid ya karena Allah pasti dia akan berkesimpulan Allah sudah banyak memberikan kelebihan atas dirinya. Dan siapa yang melihat yang agamanya berada di atasnya, resepnya seeta mah sakitu sibuk tapi bisa nyempatkeun ngaji, bisa nyempatkeun saum, salat duhana rajin. Urang sakitu pengangguran meni hese ieu. Rek nurutan tah nu kitu. Ya, punten Bapak Ibu, saya acungkan ya apresiasi ke Bapak Ibu yang masih produktif, yang masih aktif di dunia usaha nyempetkeun ngaji. Bagi saya Bapak Ibu ini makhluk langka. Ya. Lamun pengangguran ngaji meujeuh. Ieu mah sibuk wah, ieu pabelit dinar dirham di dia ngaji keneh luar biasa. Luar biasa. Jika kieu santri lancar maca Quran teu aneh. Bapak Ibu lancar maca Quran luar biasa. Ustaz rajin ka masjid mah biasa. Bapak Ibu pengusaha rajin ka masjid luar biasa. Aki-aki rajin ka masjid meujeuh tereh naon. Tah budak bapak mun rajin ka masjid luar biasa. Sok paku bapak dipuji. Yeuh, bapak rajin ka masjid mah biasa. Hidup rajin ka masjid luar biasa. Begitu Bayu. Nu terakhir, nah, siapa yang melihat dunia pada orang yang di atasnya, kitu we nu saluhureun
Nah, dia suka menyesal dan galau kepada yang sudah terjadi. Muntih heula kitu, muntih heula abi kieu, muntih heula galau kan loba nu kitu. Kali bisi urang begitu. Ya, galau. Ya. Maka ia tidak akan dicatat sebagai yang bersyukur dan penyabar. Tos weh nu atos mah beberes ti ayeuna urang diajar teh kanggo ti payut, kanggo kapayut. Sakitulah Bapak Ibu nu tiasa kapihatur da imah sanes tabligh akbar kan tabligh asghar cekap lah. Kesimpulan nama tong bosan jadi orang baik, jangan bosan jadi orang soleh, jadi ahli masjid. Nah surga sakedap deui. Anu masih kene resep maksiat, resep kana dosa, buru-buru lirenan, nah neraka ge sakedap deui. Lawan, malas itu lawan, syahwat tahan, lawan tahan, lawan tahan. Begitulah perjuangan dalam hidup. Siapapun dimanapun kita berada. Sakitu nu tiasa kapihatur sateatan di YouTube nu bade ngadedel ngarojong mangga diantos dina 750086665 eta mah telepon sonata kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun atas kesempatan yang diberikan. Dina ibadah kita kadang-kadang ada pasang surut dan bertakwa pun kita kadang-kadang juga sulit konsistennya. Nah, di hoyong gaduh bekal, kumaha urang kedah konsisten, kedah ngalawan anu pasang surut eta supados tetap istiqomah. Itu nuhun. Ya, cek. Meta kita. Ya pertarosan saya pisannya, ya lamun di damel buku teh tiasa sabukueun. Siapa yang tidak mau konsisten dalam kebaikan? Setiap orang pasti mau. Ya. Para ustadz, mubalik, kiai, para ahli ilmu pun mau. Karena istiqomah itu bagian dari amal soleh. Dalam urusan dunia saja yang istiqomah bakal sukses. Ya. Tapi nu belang betong, muka warung teh kadang-kadang muka hoream, hujan teu dibuka, kalabur. Ya, konsumen bakal kabur. Tapi nu konsisten. Tah, imah menurut jadi pertarosan kiat-kiatnya. Ya. Kiat-kiatnya. Nah, kita jangan lupa dulu ya, ada hadis sahur Nabi, al imanu yazidu wayan kusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yang dimaksud iman itu bertambah dan berkurang, sanes rukun iman nu tadi genep jadi 5, lamun nambah jadi 7 sanes. Tapi kieu, eta teh dina praktek ibadah amal soleh. Nu tadi nama getol rawatib misalkan. Satahun kamari mah teu aya nu kakantun salat rawatib di pidamel sadayana. Nah 2022 rawatib teh qobla subuh we hungkul teh teh skenor iman. Ngan masih di batas aman. Selama yang ditinggalkannya yang hukumnya sunat masih di batas aman. Lamun geus teu salat 5 waktu teh eta mah bahaya iman. Ya. 2022 mah Jumatan ge karek 3 kali, wah eta mah parah, eta mah parah. Parah. Nu ti payun mah rajin Senin Kemis. Nah, 2022 ya. Ya, ngan 2 kali Senin Kemis, komo bulan kamari mah labas henteu pisan. Eta teh tos sian kusu, tapi masih aman. Ya, tak anu masih lamun imana kurang, lamun tos bermaksiat yang wajib ditinggalkan, nah itu bahaya. Dan siapapun akan begitu, siapapun. Orang setakwa apapun bakal begitu. Takumaha supaya henteu lamun di saat turun teh henteu parah. Tantos kedah diantisipasi. Ya, diantisipasinya jangan lupa yang pertama harus punya guru. Orang kedah gaduh guru anu deheus. Caket tempat kita curhat. Setiap para ulama selalu punya teman. Ya temannya itu bisa gurunya, adiknya. Kayak di saat kenor nah kieu sumpingan bertanya. Ya, seperti Imam Muslim, Imam Bukhari. Ya, kalau galau sumping ke Imam Bukhari.
Abi gaduh. Ya, saya punya orang yang dia teman, dia juga guru, dia juga kakak kelas. Untuk urusan-urusan spiritual yang krusial, saya datangi orang ini. Tong disebatlah Ustadz, amin, amin. Itu tempat curhat saya, tapi urusan krusial. Kalau urusan sosial ada orangnya ini. Ya, dan ini bukan kakak, bukan adik, tapi orang lain jamaah. Dan jamaah ini, kalau saya telepon jam berapapun, ngurumui wae. Ya. Nuju zaman pandemi, ayah jamaah meninggal mendadak. Telepon, Ustaz, hoyong diibakan ku Ustaz. Nuju PPKM darurat, coba Pak. Bingung kan Abi? Walah, nolak kumaha ya. Telepon nih. Baturan na Abi, nah Ustaz, ngibakan jenajah. Telepat. Siap ya. Tetep kedah aya nu kitu. Ya. Kedah. Ya, kedah gaduh guru, terus jangan bosan tolabul ilmi. Jangan bosan, itu kanggo ngecas deui. Kadang-kadang yang pernah kita pelajari, kita sudah tahu, diterangkeun deui, cenghar deui. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa harus punya lingkungan yang baik. Ya, teman hidup yang baik, teman sekerja yang baik, teman goes yang baik, teman touring yang baik. Bapak Ibu ingin konsisten dalam beribadah, gaul sapopoe jeung penarkoba, oh tidak bisa. Moal tiasa. Ibu hoyong konsisten di kerudung ya, satahun ayeuna Abi pageuh ya alhamdulillah, tapi masih nyobat jeung nubu bulucunan kaditu kadieu, suatu ketika buluceun deui. Jadi lingkungan, ya lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap diri kita. Ya sama, seorang penarkoba hoyong konsisten ayeuna mah geus tobat, geus moal narkoba, tapi sabangku jeung pengedar. Ulin kaditu jeung tukang ngaganja, ieu tukang madat, ngenyot deui. Ngenyot deui. Lingkungan itu penting sekali, ya. Saur Nabi kan teman yang baik seperti tukang minyak wangi. Lamun urang gaul jeung tukang minyak wangi, najan teu meuli kaseungitan. Teman yang buruk seperti tukang pandai besi. Teu milu ngelas ge kabolongan, paling tidak kabauan. Begitu. Kedah dirubi. Kalau sekedar kenal, saya tahu ieu jelema teh bener ngan kenal hungkul, mangga. Tapi kalau jadi sobat dalit, sering wah sagulung sagalang teh eta mah kedah nu sararae. Ya harus yang baik-baik. Gitu punten Kak Haji. Mangga aya deui. Waduh itu satilu-tilu ngacung. Marukan rek dijawab. Siapa? Ibu-ibu dulu ya. Ibu. Sekedap punten. Ustadz, tadi Ustadz udah menyampaikan bahwa kita diberi kewajiban untuk saling mengingatkan kepada keluarga. Juga harus segera kalau berada dalam kemaksiatan harus segera berhenti. Kalau ada dalam kebaikan harus segera berbahagia, itu ya. Intinya itu. Kebetulan saya sedang menghadapi satu permasalahan di keluarga, Ustadz. Bagaimana cara mengingatkan ketika ada salah satu keluarga yang benar-benar sudah tidak mau menerima secara syariat, khususnya dalam masalah waris, Ustadz. Sampai-sampai dia mengatakan geus teu kudu mawa ustad, geus teu kudu membawa dalil, geus teu kudu membawa Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Kebetulan saya sendiri yang menghadapi sampai detik ini saya merasa harus bagaimana menghadapinya gitu. Ketika yang dihadapkan ada saudara yang sifat iblisnya itu benar-benar Selamat berjuang. Saya takutnya gini, di satu sisi tidak bisa mengingatkan, di sisi lain saya takut terjebak masuk ke dalam rangkaian itu. Nah itu Ustadz, alhamdulillah kebetulan hari ini hadir. Begitu Ustadz, itu jadi tersambungkan, mudah-mudahan ada solusinya. Terima kasih sebelumnya. Nanti kan kedua langsung gigireuna Atas. Bu, setingkat Nabi saja
diberi tugas oleh Allah itu bukan ngakodan jalmi ka surga. Ya. Tugas Nabi itu bukan menyurgakan orang, bukan, tapi menunjukkan kepada jalan yang benar. Yang ditunjukinya mau atau tidak mau, nah itu bukan urusan. Ya. Jadi boro-boro orang setingkat Nabi saja tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dicintainya sekalipun. Nah ini kaitan sababun nuzulnya dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu baik kepada Islam dan kaum muslimin. Ya baik begitu. Dia bela Islam kaum muslimin. Tapi alimun percaya la ilaha illallah alimun. Sampai ketika mau meninggal Nabi penasaran. Asamanya mang alimun la ilaha illallah. Ditalkinan. Ya ami kul la ilaha illallah. Kalimatan ashadu biha indallah. Mang, buru-buru ucapkan la ilaha illallah. Eta teh hiji kalimat, kalau paman ucapkan, saya akan bersaksi di hadapan Allah, paman masuk Islam. Entong sieun, Mang, ku kamusrikan sebelumnya, kedurhakaan sebelumnya tong sieun, bubuk ku la ilaha illallah. Karena masuk Islam itu akan menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukan. Bade nyebut pisan Abu Jahal. Abu Thalib ngewa ke agama nenek moyang, sok we asup ka Muhammad. Ku Rasul, mang buru la ilaha illallah, bat nuju sakarat. Mang buru. Ku la ilaha illallah cek Abu Thalib, sok we asup Islam. Ngewa ke agama Abdul Muthalib. Terus akhirnya menolak mengucapkan la ilaha illallah. Segeruk Nabi nangis. Nangis sanes ngan saukur sedih ditinggalkeun maut. Ya. Tapi Nabi nangis sedih karena pamannya tidak akan selamat di akhirat. Nah, sehubungan dengan ayat itu sehubungan dengan peristiwa itu turun ayat. Ya, Muhammad, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya setingkat engkau saja tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Gitu. Jadi ibu mangan ngawartosan abi ge sami. Anak kita pun hanya kita tak ieu saya ieu. Bagaimana nasib ke depan tidak tahu. Ya, dan keberhasilan dari berdakwah itu bukan orang yang didakwahi nurut, bukan. Keberhasilan dari berdakwah itu karena risalah sudah disampaikan sebisa yang ia tahu. Nurut atau tidak sudah bukan tanggung jawab. Contoh, ada anak Nabi yang jadi ahli neraka? Ada anak Nabi yang jadi ahli neraka? Ada. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Pertanyaan saya, ari Nabi Nuh gagal menyampaikan dakwah kepada anaknya? Mun gagal mah cilaka. Ibrahim gagal. Ya, mematahan ka bapana karena tidak nurut. Apa gagal? Tidak, sudah sampai. Tak ibu pun menyampaikan. Nah, kaitan sarang waris, Bu, aya kieu, Bu. Di urusan dunia bukan hanya waris saja, mau utang piutang, mau barang apa saja. Kalau ada jatah kita, mau uang, mau barang, warisan, apa saja, ada di pihak yang lain, ngan secara perhitungan matematis, hese dikaurangkeun sarati abi lepas. Lepas. Moal leungit, moal. Jangankan waris, Bu. Ibu pernah kalungitan sendal, pernah kacopetan dompet, sepatu, jaket, leungit teuing saha, moal leungit, balik deui, Bu. Percaya balik deui. Percaya itu balik deui. Itu hadis yang menerangkan begitu. Moal aya yang dirugikan. Abi salami ngaji, helm 4, sepatu genep, jaket 2. Apa gini? Di masjid leungit Gusti teu apal nu ustaz. Ya, kamu di Pasir Koja, aduh, ngagantung we helm motokopi leungit hari. Leungit cebara kali, abi mah naon bakal balik lagi, paling tidak di akhirat. Ya, Bu, ada hak waris kita di orang itu. Ngan hese itu teh embung wae sarati abi lepas. Sami jeung nu ngahutang ka urang mung mayar icuk cole. Unggal ditagih ke geus ieu payu ieu. Lepas. Ngadoa we ka Allah, ya Allah sing jadi pahala tina musibah ieu, abi hoyong kenging gentos nu langkung sae. Digentosan. Lepas. Ya, kalau ibu mengalami abi sami, Bu.
Saya pertama kali mau membangun tanah di Cibiru teh nabung. Ya, nabung. Aya sobat ini. Ya. Ya kan duit lah. Ya, tah giro ya. Aya 28 juta, tah ya giro 30 juta. Lancar. Selama 2 tahun lancar. Kadiekeun las ngaleungit harin rengat aya rengat. Ya, tungguannya abi rek ka ATM tungguan sapoe ngajemput, ditipu ku sobat. Asli. Tos lepas. Imah jadi hutang can beres. Ya. Abi malah anu itu lepas. Bu begini. Utang utang piutang. Ada orang utang 10 juta. Terus teu bisa mayar. Urang kekeh berharap liar nu kitu mah. Atau dia punya tapi katingali mung mayar terus berharap gering urang lepas. Sudah lepas. Sada hutangna 250 juta lepas. Ya. Pak, saranti abi mah urusan dunia mah leutikeun. Leutik urusan dunia mah. Sudah, kan baik. Ya, naon bakal balik deui dan tidak mustahil justru lamun eta kacapeng ku urang jadi Allah. Ya. Lamun urang leres-leres mukmin percaya ka Allah, lamun ada hak yang menjadi milik kita ternyata susah ke urang da diinjem teh nu hutang teu mayar, ta eta teh pasti aya hikmahna lamun aya di urang bakal awon gitu. Bakal awon. Selamat berjuang Bu ya. Tos lepas. Iya, pan begini Bu. Ibu pernah dengar nggak hadis Nabi tentang tahukah kamu orang yang muflis? Nu bangkrut. Ya. Wah, nu seep hartana lain cek Nabi teh. Hambaku yang muflis itu yang pahala sholatna seueur, pahala zakatnya seueur, pahala saumna seueur, ngan kitu culas wae culas dalam urusan harta, pernah ngajebian, najong ucing tatangga, maledog mobil batur, ngempesan, gitu. Nah, amalnya kan kebaikannya diberikan. Ya. Tak pernah nipu, aduh hutang dibayar sampai habis. Nah, itu diantara dalilnya. Jadi kalau ada hak ibu diambil orang lain, nanti kalau dia punya amal soleh, bakal diberikan kepada kita senilai barang uang yang diambil. Bagaimana kalau dia tidak punya amal? Dosa kita ditamplokin senilai uang yang diambil oleh orang itu. Sakumaha si dosana, eta mah urusan Allah kita tidak tahu. Lamun didosakeun sabaraha, mun diamal solehkeun sabaraha kita tidak tahu. Aya nu hutang teu mayar-mayar. Lepas we. Tangan nu langkung sae mah, aya nu langkung sae Bu, sedekahkan. Aya nu hutang 10 juta. Geus mere. Mengapa lebih baik lamun disedekahkeun kan dikali 10 minimal. Lamun teu disedekahkeun ditagih 10 juta. Sami waris oge. Duh jatah abi teh lamun tanah eta teh laku teh aya 500 juta mangan itu wah. Geus nu abi merek kop yang didinya merek. Bakal dikali. Ibu mending 500 juta, mending 5 miliar. Mending 5 miliar kan sodakohkeun atos kawan ieu. Tos masihan. Bios teu nyusan bios masihan. Sok urus. Surat-suratna lancarkan oleh ibu untuk supaya orang itu tidak berdosa. Ta eta mah super nu. Ngan abi ge can nganggo bisa eta mah. Lamun 20 juta mah oke, 500 juta mah teh. Ya, aya deui. Ya, mangga. Nah. Oh, iya. Bismillah, hatur nuhun. Kang Haji Dehan hatur nuhun. Ustad nyungkeun ieu Ustad penjelasan tulul amal panjang angan-angan. Biasana kan pami usahawan mah sok tulis impian kamu gitu. Mun hayang rumah teh siga kieu sekian M teh aya mini zoo, mini golf, aya kolam renang. Mun mobil teh hayang merek kieu, warna kieu, tahun sabaraha, jam tangan. Hayang keliling dunia teh ka negeri anu diseratkeun. Apakah itu termasuk tulul amal atau bukan gitu ya. Nah, terus yang kedua, carilah dunia seolah kamu hidup selamanya. Beribadahlah kamu seolah mati besok. Mungkin penjelasan. Terus satu lagi terakhir, dalam hadis Bukhari
berbahagialah orang-orang yang miskin karena aku bersama dia. Maksudnya apa? Apakah kita harus miskin? Ya seperti Abdurrahman bin Auf yang tadinya Abu Bakar tadinya kaya raya habis tinggal hanya baju gitu kan. Kata Rasulullah, panggilanna ka surga. Atau Abdurrahman bin Auf yang kaya raya walaupun dia ingin miskin, miskin 500 tahun yang akan datang. Nah, apakah kita teh sacan mau teh geus orang hibah-hibahkeun wakafkeun kan tinggal baju gitu. Atau gimana Ustaz gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Setahu saya tulul amal itu sanes nu kitu contohnya. Ya. Abi ya di damal ieu saya kerja nih gaji 10 juta. Sisihkeun 4 juta saya bisa, 6 juta piraku teu cukup ya. Sisihkeun kanggo apa? Ke abi hoyong gaduh bumi ieu anu boleh. Apanya yang salah? Ya. Tah supaya tereh boga imah teh bari jualan online. Simpen no online mah moal diganggu imah simpen we. Ya. Karena lamun dibelikeun ayeuna paling tipe 22, hayang minimal tipe 60 ya. Sanes tulul amal. Tulul amal mah hayang tuluy hirup, hayang tuluy beunghar. Hayang tuluy beunghar we, hayang tuluy hirup. Teu inget akhiratnya. Ta eta tulul amal. Nu kapikir teh hirup, nu kapikir teh muka usaha deui, tara kapikir kumaha nulungan pasantren, nulungan ustad, santri nu miskin, nu pokokna mah kumaha supaya imah nambahan, sawah nambahan, ya, harta nambahan, kumaha supaya tuluy hirup teu maot-maot, ta eta tulul amal. Orang yang tulul amal mah pasti cilaka. Nu tadi mah sanes tulul amal cita-cita nu tadi. Bedakannya cita-cita jeung tulul amal? Beda nulisna ge geus beda. Nulis lagi sepeda cita-cita tulul amal. Nah terus nyambung sarang nu kaduana teh. Oh iya, setahu saya itu bukan hadis ya, tapi isinya cocok. Ya, kadek Bapak Ibu, ada suatu hal yang patut kita ketahui. Tak satu pun ayat Quran dan hadis Nabi yang menyuruh kita kaya. Dan tak satu pun ayat Quran hadis Nabi yang melarang kita miskin. Teu aya parentah beunghar, teu aya larangan miskin. Nah, semata-mata kaya bukan mulia, semata-mata miskin bukan hina. Nu aya mah parentah takwa, rek beunghar, rek miskin takwa. Rek beunghar, rek miskin soleh, rek beunghar, rek miskin syukur, sabar gitu. Nu aya mah parentah eta. So, kalau kita ditakdirkan kaya, jadilah kekayaan kita teh ya melancarkan kesolehan kita. Contohnya Abdurrahman bin Auf, Nabi Sulaiman, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Ya. Kalau kita ditakdirkan miskin, jadilah Khobab bin Arad, Bilal yang sabar dengan kemiskinan. Jangan lupa sejarah ujian itu berulang. Kan aya nu diuji ku budakna, jiga nu diuji ku bapana Ibrahim, nu diuji geringan wae saha teh? Ayub, aya nu diuji beunghar aya saha? Sulaiman, tak urang rek diuji nu mana? Nah, ngait sareng hadis Nabi, jadilah miskin tah, eta teh sanes kedah miskin. Ya, karena di Quran pun ada isyarat kita nabung. Ya. Senajan urang berehan ulah bro-broan teuing, sisihkan jang anak incu. Ya. Jangan sampai orang boro-boroan, seep anak incu ngalager curug, kan aya isyarat. Ya. Tah, maksud Nabi kelompokan aku bersama orang miskin, tadi aya dina Bukhari mah kita burikok. Saya tidak khawatir kalian miskin. Teu hariwang maraneh miskin. Ya, umumnya orang Islam diuji miskin mah relatif kuat. Nu hariwang kaula mah maneh baleunghar. Nah, umat Nabi Muhammad lamun diuji beunghar rata-rata tumbang. Ya, umat Nabi Muhammad lamun diuji beunghar rata-rata tumbang. Contohna ayeuna we contohna. Nu resep ngaji, nu resep ka masjid, nu resep kajian keilmuan, eta teh orang Islam nu status sosial menengah ke bawah, menengah ke atas. Sok waler ku Bapak. Menengah ke atas, menengah ke bawah. Menengah ke bawah.
Nah, da urangnya mun beunghar pisan moal ngaji, moal ngaji, moal. Sok gaduh pemingsin 20, toko emas 20, pabrik genep. Bapak ayeuna aya di dieu moal. Oh, moalnya aja ge moal. Sami, abi ge moal ngajar kieu moal. Moal kuat ku beunghar. Sanes teh kenging beunghar sanes. Da eta mah pilihan. Sok pilihan. Ngan lamun ditakdirkeun beunghar sing kuat ku kabeungharan, ditakdirkeun miskin sing kuat. Nah, kan saur Nabi, mukmin teh jiga emas yang selalu mulia di kondisi bagaimanapun. Emas mah rek dicepukan, rek disakuan, sarua hargana kan. Rek disimpen dina lebet lomari, bade disimpen di kolong lomari, sarua mahal. Rek dibeli ku istri jenderal, rek dibeli ku istri tukang kada, sarua hargana. Rek murag karena tai kotok, rek murag karena adonan coklat, sarua mahal. Ibu gaduh kalung 10 gram, murag karena cubluk. You know cubluk? Terang cubluk tuh bu? Naon cing cubluk? Sanes septic tank. Septic tank mah aya hongan, hong pan septic nage. Ari cubluk mah gali teh aya hongan, teh eta ublak cunung. Ya. Di lemur-lemur makan tarangan hong cubluk we, tapi kan biasana tatangkalan gigireun cubluk sok salubur. Buahna teh galedeg aramis biasana. Nya aya saripati nu narek. Mas ibu murah gana cubluk. Wah, dikoreh teu kapanggih. Lebar bedahkeun we. Aya. Wah, wasu jual ragrag moal hargana. Tah mukmin teh kudu kitu. Najan geus amruk geus kumaha soleh we mulia beunghar ge mulia. Mukmin itu seperti itu. Tosnya tos cekap hari nanyakeun we bisi katingali beletna. Tos sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur ya, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Wilujeng berbahagia ya, sing bahagia ibu sing takwa wios beunghar ge yang penting masaroleh. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Nurdin Syabana. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat di sore hari ini. Insya Allah nanti kami informasikan kembali untuk kajian berikutnya. Dan Bapak Ibu yang sudah ngisi absen ya, nanti mungkin kami akan informasikan untuk kajian berikutnya. Kami ucapkan terima kasih. Dan nanti insya Allah kita akan sama-sama sholat maghrib berjamaah. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.